Ya, bawa budak dia. Bisa tentang di dia. Iya, Pak budak, Mak. Tawa. Kamana ya teh nu boga kebon teh ayeuna ngomong rek dijual gila pisan buang-buang waktu wae. Halo Mang, lu jadi mana Mang? Lain mendililila teuing jadi dijual moal. Ari moal urang rek mangkat nya ah di duit sagepok ieu meuli. Hese ngabeakeun. Geura tuh. Ari moal urang rek ka batur atuh meserna. Telepon sak iyalah jalan sibuk masuk ke bener Wajar bos nggak percaya lah. Halo Mai Lope. Salam. Kumaha tadi nanaonkeun si Bapak? Udah nyamual lah tuh. Piraku ka minantu calon minantu kesayangan. Udah urang tah jelema beunghar. Anu di mana? Teh itu nuju kasibukan ieu teh pesekeun lahan. Dugi ka keur istana urang berdua teh keluarga urang. Hirup jeung ama moal kakurangan pisan. Mai lope-lope. Ku age tos disiapkeun ye. Lahan konggo jeung istana teh ku urang teh. Bos, kali bantu lah bos. Teleponin yang sana, Neng. Lu, nianan siang teleponan anak. Ayah. Si udah kapuk teleponan di anak aing bilang lu omong. Tapi kemarin si kuaing disiksa di dia. Talian lu sana. Tadi siang ulin, sok kuaing borobor. Mana? Geus dong kayana. Ayo ku semua ini. Aduh, mau jadi kain-kain kawin teh euy. Memang tiga-tiganya. Lanjut mana? Bang laki ngurus dulu bayaran wae. Turun atuh. Alanya Neng, kayak kos kimat tadi restu apa jadi bingung sebisa dengan bang Aat temenin sayang pisan kan Neng teh cinta pisan dan lope pisan. Kumaha tuh ada kawin lari wae. Kau lari ai kamu teh kawin lari nek lompatan di jalan erakeun atuh lo benumpuk Mau pakai baju pengantin lompatan. langsung stres meureun. Sekalian mah hormat tapi yang listrik udah tercicing. Geus tah aya mah mendingan orang jalani wae di tukang ulah nepo kasih ayah. Karena bisa berdaya anak dan naon dan yang restu bela orang tua bener itu gelis Nyanyi lah. kamu tadi jadi pisan ya Lomba. bener jeung aneh Iya benar. kamu bercinta pisan kan neng teh coba tuh gelis lagi ya Allah. Itu gerakin kajian lu di restu bapaknya kayak dah direstuin jadi kan neng yang liburan ke mana ke iya nah pengantin anak Liburan kemana? Wes kumaha? Anu pokon wae dah. bisa kamu tuh juga Di. Kembal dah.
Langsung atuh ka dieu. Wah. Apa sih datang-datang baik kan dia? Adi aing bawa deui, bawa kabur. Dah. Iya, jakun ku aing ke bapak aing sia no. Aing mah sudah disisit pundukna ku aing sia. Puas ya puas kawalan aing. Capek, tinggal hujan, tinggal naon, bete kuak. Pak, kurang di itu Pak. Kali mergokeun si Ono berbobogohan. Mana? Nyimpen ka balong Pak. Nah, Kesel urang pokona urang mah dendam urang mah kasih eta. Si Ono. ayo dibagi. Kesel Pak. Teh heula cicing. Pokona mah balik mah beak urang Pak. Kalau kan Diseset parah, pundukna, Pak. Tewak. Pokona mah kesel pokona mah kasih Ono Pak. Cacague pundukna tah mah Pak. Dari kita mana? Cirik na dia suka balong. Salah tuh Pak. Nama itu teh yang gelut di itu teh. Yang tong cerik di kita. Pak. Sieun kunaon sama wae. Sieun Pak, ada lagi si kuna ngerongkeun Pak ke balong. Pak, geus Pak, lemari bani curhat Pak. Iya, lu sudah tahu kan? Yang sampai kene kadang datang, ayo macam datang. Balik, bentura mandi. Ketewak budak ke jalan. Mau di siakan lain? Oh iya, cepat mandi jalan. Untuk cepat jalan. Barang ayo, mau bedog, cepat. Dendam orang masih Ono. Pak, budak na Pak. Pak, iya budak na Pak. Ayo tewak Pak. Oh, ayo jang orang tewak. Iya, Pak, iya budak na Pak. Aduh. Ay, siya ko na Pak. Tewak. Nah, Pak, iya budak na Pak. Ayo tewak Pak. Balik. Ayo, kalian. Saya tadi di situ dengan jebukan air anjing. Cepat kalimu. Masih ya, Pak. Ini di mana? Ini tukang. Ampun ayah, ampun apa orang kata anak. Ampun Pak, tadi lah Pak. Aduh, ampun ayah anak ayah gitu orang tua Nang kok ayah siap apa nama? Ada yang masukin tadi siap. Aduh. Sengaja ampun. Tolong. Terus tinggalkan ayo. Kita tapi penting. Mantap. Mudah sih begini orang. Aduh, mami. Ayo kita dikisi, mami, tolong. Mai lope, tolong, mai lope, aduh, aing kepentingan di dia, mami, aduh.
Aduh. Karunya teuing ngampura we nya. Kalakuan aja jeung bapak abdi terus gitu. Teu naon demi kamu mah. Aku mah rela menderita aduh. Sok we teh Oh sia. Oh sia. Oh sia.